kaduana aing teh yang diantar bar ka mana sono aing ka si Arimi sono aing ka si Gatot uluh ya anjir tak ieu leu ieu kecelakaan mah ieu aduh alah panggan mangkaning keur disaemarakeun ibu ratu teh aduh yang cinjang ngomong jang ulah ngomong ku sia ulah mau ngasih ku aka tuh ye aing mah pondok eta sok ku aka yang omongkeun jang aya naon man yang sieun disentak moal agan labot salarasna mah di Pringgandani teh kajantenan agan kejadian naon cek aing oge kumane yang dawala ku sia disentak si goblok anjing sarua salarasna mah agan di Pringgandani teh kejadian agan kejadian naon wala udah kaing mah geuleun saparantosna agan kawartoskeun maot teh agan uloy punten nya rada kirang sopan naon tuang garwa pan lelengohan atana pirana ye sing goreng agan naon saparantosna kauninga ku sadayana tuang garwa jadi rana teh seueur anu bogoheun loba nu bogoheun sumuhun saha tah ieu bogoheun tah demi Allah henteu agan demi Allah agan tong dipercaya si monyong magan nya ge make kopiah gede bohong tong dipercaya agan demi Allah demi meninggalin nya goblok si teh demi Allah agan lamun ieu nya Aisyah naon ning mancan nomor we ka wiwit uloy tah kulantaran seueur teuing anu ngalamar kapaksa di Pringgandani teh deyakeun saemara belabar kawat adu jago aya saemara sumohon adu godogan perang godogan saha-saha nu tiasa ngelehkeun jago saemara tiasa ngaboyong Ibu Ratu Arimi saha jagora tuang putra saha Syamsuddin nanaonan Aisyah paplok sih teh sieun diteungeu goblok si Gatot sumuhun percaya aing ka si Gatot bar disim abdi urang ini ka Pringgandani bar diawut-awut ku aing sia nu bogoh ka pamajikan aing agan anda apa man upami agan kaitu bade ngawut-ngawut anu ngalamar ka tuang garwa atuh batal ngilmu teh agan kadongdora agan kacape-cape ai kene ku kitu mah jadi aing kudu kumaha mar agan kada ikhlas jeung ridho sagala rupa kajadian teh ieu teh nya eta di balik eta teh aya hikmahna luy geus aing tenang ayeuna mah tah upami parantos tenang kitu ai kaitu maka itu agan maksud si Semar sakan tenan agan ngiring saemara aing minus saemara sumuhun aki-aki na naon itu naon Aisyah nanti apa karena sejarah Juragan Gatot Kaca teh putrana Juragan Bima ayeuna dititah gelut ku bapak marebutkeun Ibu Ratu Arimi antara anak jeung bapak maka ieu tah daek digelutkeun anak jeung bapak tong kagok lamun kitu carana mah Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu bapak jeung abi hanya ulah marebutkeun naon entog cicing atuh aing ini ka itu mah birat ku aing atuh kaituna agan ulah ngange acuk anu ieu jadi aing ulah make baju ieu sumuhun supaya caina herang laukna beunang make baju naon aing bar make baju naon ngangelejing agan kersa ngangelejing moal teu ngagenuk tapi ka dibayangkeun teh aing si koplok tuh
pakai baju naon aing mah Koji sim abdi salira bade pasian acup. si Semar rek mere baju Sumohon. Tong dipercaya kan. Makanya mere baju, mana kita di baju. Jang, cicing jang. Palupuh tobros koplok teh. Kalau cicepot no ngaing teh si koplok teh. jadi aing kudu ganti baju digentos kumaha perem me agana perem aing Sumohon, lajeng. ieu ge Semar Badrana ya malum duduwong samanea kunyam lameina merdih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa malah manar aya ijabahna atuh ngadak-ngadak ieu Bima leungit diri anu sayak teu ilang warna nu nyata ngajangelek dadia denawa kayaanana nuju yati nuju deni rasalin usana Anjir, nuju yati nuju deni rasalin usana salin busana sapisan nah aing jadi kieu Mar tah upami kieu mah moal aya nu ningangan kagan hari akan naon cecenggiran wae. Si goreng jelema mah kumaha nu nyieunna leuh. nu nyieunna entok datang nege meri Doraka sia kakolot lah. Bahan naonna jadi juragan Bima jadi kieu cicing kumaha. hebat si Semar Mar Tah sakantenan agan ngiring saya marah. Bari sakantenan tuang garwa masih kena seukeut teu parasarana kasalila. luar biasa ya aki-aki jadi aing ngiluan saya marah ngalawan si Gatot Sumohon. akbar kitu malah Tah genti wujud genti nami. aing ganti ngaran Sumohon. saha mah Cik jang. Kaul Kang. montong ku si itu ganeng Me. sama bener moal Sok halus ya Kang mah. Kumaha upami agan di pasien nami abi pesulap merah. aing mah koneng ajig si merah Jisim abdi badenan masih hanami kasalira nyaeta Pawana Suta. Pawana Suta Sumohon. aya hartina Aya Ari Pawana Ari Pawana teh angin. Pawana teh angin Sumohon. Ari Suta Suta teh tolak. Jadi agan teh tolak angin. Gusti nu agung ari sia. Ngantegan wae. Kan abdi di Ciduhan kege garing goblok tenang we Ari Pawana teh angin. Ari Suta Suta teh anak. jadi Agan teh anak angin. Berarti hitut. Hei. Kada cempe masih teh kumaha. Sungut teh kuat ka. Sia kalanceut teh goblok beletuk ke situ teh. Dan lanceuk sia atuh. jadi Pawana teh angin Suta teh anak Sumohon. nah aing anak angin Apan agan mah kapungkur dirorokna ku Batara Bayu dewa angin di sawarga. wow hebat si Semar Apa jadi Suta teh anak Pak? Heeh. Suta teh anak. Berarti lamun Semar Suta entong. Nah jadi Semar anak entong. Cepot Suta domba. Jadi cepot anak domba. Berarti bapak domana. Heueuh nya euy. Koplok teh sia. Bunuh diri si wae. iya beres Mar sok ngiring saya marah agan siap Mar
tuturkeun aing. Mangga. Ayo Mar, ini. Ayo Jang, tuturkeun dewek le. Alim. Naon? Alim. Tuturkeun aing. Alim. Be nepi ka kitu. Hayang debat jeung aing naon? Lagi semangat teh. Sanes hayang debat Bapak nu teu mikir. Mikir naon aing? Ya, apaan urang terek itu terek nyamar. Juragan Bima jadi Pawana Suta, ayeuna urang tiluan bareng jeung Pawana Suta. Ye, di pringgandane TKB teh nyarahungeun ka urang teh. Ai heueuh dulu jang. Kakara sia bener poe ieu. Cemerlang gitu. Nginum aku wae isuk-isuk teuing. Hang. Moal aya nu apaleun di pringgandane hiji oge kasih laing jeung kasih dawala. Ditiup ku dewek. Moal anu apaleun ka sia tuturkeun aing ayo percaya ka Bapak dewek mah lain naon di peringganani teh di gede hutang Da eta unyak anyuk wae oh dari ka itu loba nu nagih aing mapan nyanyuk deui aing ayo lah teh bayar. Ayo abobi catur di jalan Pawana Suta Karing Semar Badran Naya Sapala Putra parantos dugi deui ka pringgandani anu kiwari Raden Gatot Kaca parantos paduhareupan di sareng para patanang sadayana beki siang beki rame kaayaan ieu saemara nanging sadayana para patanang jadi pacunang. Kasaktianana Raden Gatot Kaca memang luar biasa. Patanang tinggal hiji deui nyaeta ti nagara Piantipura Kakasih Prabu Puspadenta kayanana. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan ewuh mangkole nyanrana beki yakin aing ye arimi bakal kaboyong wae poe ieu aing kasempetan nyaeta patanang anu pamungkas Leres. Beres. geus waktuna Geus waktuna. geus waktuna Geus waktuna. eta geus waktuna Geus waktuna. Gatot Kaca Gatot Kaca. bakal eleh bakal eleh patanang anu salajengna nyaeta Prabu Puspadenta saking negara Piantipura ieu aing yang kalau teu luar biasa ilmuna deui Na kumaha Kang? aing ka dieu sugana anu wawuh saurang dan teu Harare-hare. eta tukang baso di alun-alun di juru Na kumaha? aing teh boga hutang 20.000 asup ka si Mas Terus si Mas Ojo Mas Sotom. oh si Mas Cotom bos kalinya teh aing ngadon ditawaran deui luar biasa pengen bapak aing nu nagih Aya kitu nya Kang. heeh lamun aing boga ilmu kitu nya murah wewe Jol boga we eta mah. kabogoh tadi itu di dia ya mun aing Wah,
Cecek teu boga ilmu kitu ge bisa wae di bawah nih. Si Bagong Eta apa? Ya. Juragan Gatot Kaca ngalawan buta gede dulu itu anjir. Kang itu lo. Seret sumeredan banting pinantingan dulu. Ya itu. Lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Itu diledot itu. Tapi dadewek mah teu hariwang lu ja. Akang lah. Pemayeuna geus gede baheula we baheula keur leutik Juragan Gatot Kaca umur 5 tahun. Kumaha tah harita? Ngalawan naga percona dulu. Bener. Buta gede, duwe gede ti ieu. Bener. Keur umur 5 tahun eleh naga percona komo ayeuna geus gede dulu. Heeh. Saya. Alah, lain kumaha aing daftar nanti tah daftar euy. Nah, daftar we ka ditu atuh. Kaingeun ke ku angin euy. Heeh. Luar biasa juragan anu meuy. Hebat maneh Gatot Kaca. Maju. Wait. Ayo, wait. Tolong. Hidup jago. Lawan jago terus. Edan. Sia. Wait. What? Terus. Tong diantep jago, sok-sok terus. Anyir. Gehel. Wait. Awas. Iya. Wait. Terus. Hidup jago. Ayo patuh. Paketan nera. Haningali. Paketan nera. Haningali. Ningali kang samya pada ngalaga. Ya ingkang ngalaga. Kang samya ngalaga. Giri Lusi lan Paingan. Giri Gunung. Lusi cacing. Paingan tesangka sarabuk samirang nyamuk. Edan si Gatot Kaca. Ya tersangka itu. Waduh. Kudu kumaha aing Cobi. mangkaning aing ngabogaan anak soleh. Ya, cobi akalan. Hei. Badega abdi kadesya. Yo. Naon bos? Pasrahkeun ka Katingali aing bieleh ku Gatot Kaca. Katingali, dah. katingali ku nai oge. Nya. Ya, aya kitu garniwa teh. Ye. Jeung tibatan aing mawa paisan kosong ka nagara. Dah. Lajeng eueuh cara eta arimi kudu diculik. Diciluk, culik lain ciluk. Ciluk bah. Wayahna lamun para badega keur lengah tingali Ibu Ratu Arimi anu dipajangkeun dina papangungan. Leres wayahna culik lamun kabeh geus tenang kayana sae mah hayo kebong. Nguningakeun kasadaya para penonton. Makumayo. Sanaos ayeuna waktos masih kene siang. Siang kene. Nanging kupar kumargi patanangna parantos seep yen sae mara ditutup. Sia. Karek gejol sia ieu atuh. Ya atuh karek gejo sia aya kaula sia. Cing karunya kaula can payu ya dagangan sia. Dagangan nu bakene sia. Karek menang 7.500 ngeh-ngeh.
karunya aki-aki itu. Kalau bakal neng. Suka dono rekrut diharap kulit seware. Rame. Cik atuh sia kumaha minta bombolongan sia. Cing karunya sia. Ya, itulah karunya. Kumaha teu dapat tanangna parantos seep. Wah, mawe sia cenah sia. Karunya itu Pak Haji Baban. Pak Haji Wahyu karunya kerek jol tuh. Naon lo? Erek tunan heula atuh. Awatos baban. Kanu nongton pang-pangna kanu icalan. Mak lajeng wayahna ieu sae mara teh. Teraskeun we. Teraskeun kumaha ari Aden. Apan patanang lagi parantos seep. Narek luting ucing. Ayeuna mah bebaskeun we. Bebaskeun naon? Patanangna bebaskeun. Bebaskeun kumaha? Bebaskeun pokona mah. Saha wae urang mana wae anu mika palai ka Ibu Ratu Arimi oge bisa ngelehkeun kaula Gatotkaca. Maka langsung di aku bapa, langsung dikawinkeun ku kaula. Kitu? Iya. Oh sae mangga atuh. Bebas wit. Mata cep. Nguningakeun ka para penonton Macet. aya kaputusan anu anyar ti putra mahkota Pringgandani. Maha saurna. Wira ieu sae mara diteraskeun. Itu panitia. Res. Ya. Kalayan patanangna dibebaskeun. Bebas kumaha ieu teh sia. Saha wae ti mana wae urang mana wae anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikahkeun sareng Ibu Ratu Arimi. Wah, daftar euy. Dara daftar ka itu. Mangga diantosan 2 jam ti ayeuna. Bos engkos. Upami teu aya ditutup. Bos engkos daftar bos. Tiga tuh bos Pajar bilang bos Pajar. Ya. Beri kiluan saya marah bos. Preman pada ngiring. Mawa esena bos. Palura Asep bisa kiluan dah Palura Asep. Aya nu ngagajleng duaan nyata Astra Jingga sareng Dawala ka tengah lapang bari salto kayanan. Bari yang ditotok oge. Salah kana gawiri goblok. Loba gayana beak ti karep. Nilep. Goblok situ sisiran mah setan anjir labu teh. Beung nilep. Sahaya. Sahaya. Gelo berbaban. Ngaran kaula Gatot Subroto. Anu ditotok bieu euy tuh. Ieu teh nu ditotok bieu sumuhun. Anu bohong na nilep oi. Aing ngan eta irung nepi ka depek kitu. Ini menera aing euy. Ditotok jeung rek. Kalau jang tepang lan. Ulah. Nah, anu ngiluan saya mara teh kadarieu teh. Bade ngiring saya mara, sumuhun bulan. Saha kakasih? Bulan. Kakasih saha? Imas. Nah, ada Imas mah wewe pan kakasih abdi. Kabogoh maksudnya. Koplok. Kakasih tengaran. Oh, Bogoh, lain kekasih ka Bogoh. ngaran abdi bulan. Iya. Ali Barlian. Ieu Ali Barlian, sumuhun. si Arben teh. Di mana? Di Cisewu. Wah, beres. Beres, urang anter ah ka itu. Ari nu tukang abdi kulan ya Agnes Monica. Bade ngiring saya mara sumuhun. Salira sanes kulan. Oleh nanyeun sanes. Saha nu tukang? Sanes abdi. Ieu kumaha jelema teh? Ah, ieu teh. Pak iskeun ge totogeun deui itu man. Luar biasa ada wala bapaknya Juragan Gatotkaca jeung ieu nu make sia teh apaleun ka urang. Buhun akang. Aduh, pengen bapak yang ulun nagih gitu ya bareng bapak. Jadi saha nu rek keluan saya marah. Aya dulur abdi bulan. Saha namina iya Pawana Suta. Pawana Suta. Laras. Alus ngaran teh moal teu kasep jelema. Bentang nawe kulan di imah di lemur abdi mah kulan.
Gitu. Sumuhun bentangna ieu mah. Jajaka perkasa. Cik mana atuh saya kulan. Pau. Wan. Na. Sut. Ta. Satuin. Wa uya. Kena naon di babuk ya. Da tetangga ieu. Kuat Panu. Kaya kulan pawana suta teh uluh. Nah kieu ning. Jadi anjeun pawana suta teh sumuhun. Bade ngiring sayemara sumuhun. Naon motivasina anjeun milu sayemara? Kahiji kaula teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi. Oh pasti. Kaduana kaula teh hayang boga anak tu ngaranna Gatot Kaca. Daek di aku anak ku kaula Gatot Kaca. Teh sudi rajis euy. Boga bapak juga sia. Dawala. Naon? Marukana lain bapana dawalanya. Padahal pada teh bapana dawalanya. Heeh, anyanya ho belegug ge. Lain belegug pantenya heueut. Belegug we. Ngaharewas teh. Jadi anjeun teh hayang jadi anak kaula teu sudi najis ai. Bapak aing udah genti ku juga sia. Dawala. Marukana lain bapana teh. Padahal pada teh bapana dawalanya. Heeh, koplok anyanya ho. Sia meuni. Belegugnya lamun lalajo mah ti mimitinya. Ngalajona kita tadi gitu tikana tagan kene. Si goblok. Oh saya mangga jadi anjeun karimi teh bogo wani ka Gatot Kaca eta Gatot Kaca wanian teh ka kaula samong sia kapret boy Marukana lain bapana meureun. Ada apa eta teh bapana dawalanya. Heuh si goblok ka sarawasan wae atuh. Balagugnya lamun lalajo mah teh mimitinya. Heeh, iya beres dawala. Nah, engke jadi kieu ngomong dawala. Siap kumaha ngomong jadi kitu. Alah, es kumaha komatnya. haling nuduhanana haling Oh, saya mangga kulan. mangga bismillah haling saya mangga Ya. Kirang tanaga sama abdi 3 kali. Kumaha nyamatna? Nyamatna palurahase punya. Beres. haling Come on boy. Kirang tanaga sama abdi 3 kali. Kumaha nyamatna? Bos pajar. Cocok. Ya, jejerna begitu. Beres 2 jeung abi hiji. sok mangga ieu teh bebas ilah peraturan kumaha maneh Tong tarik teuing karunya. Tingali bongot teh gepe karunya. Tong tarik teuing. Gara rama awana suta Abdi mending balik kayaknya ji maksudnya mending balik di jebatan anjeun ka itu bisi picelakaan ka ituna mending balik ka ayeuna mending anjeun ngaku bapa ti ayeuna jeung jebatan ke era sudi aing ngaku bapa ka sia dawala. Marukana lain bapana teh dawalanya. Padahal eta teh bapana dawalanya. Anjir sugan teh si dawala. Aipek. Si ai. Kopi. Pengen bau basreng. cik kayaknya maju sok ayo maju sok wes iya Baik euy. Kunaonan sia teh pemanasan we ieu mah. Citarik haja nu geuna, cing tarik ya. What? We. Rada ngeusit teulan teh ongko cing tarik cenah.
kurang aja saguyap wap wap edan sia Mending aku bapak cik oge. teu sudi setan Dawala. Marukana lain bapana teh dawalanya. Balapan eta teh bapan dawalanya. Anjir sugan dawala. Batara guru. Lah lajo si goblok. wasyap dia woyap wuyap wes wap kurang ajar wat what Muda-muda antar Islam berjuang di medan perang. Raden Gatot Kaca kaget ningali kejadian edan luar biasa teragana jelema apalun kena jurus-jurus aing ye lalajo satu mimiti kurang aja di paehan gue Teu kengeng kitu ka bapak teh. najis buat papa kasih ya Dawala. Kayak besi lain dawala kalakah molor anjing sia teh. Ieu aing rek harewos. Kalakah tibro. what Riweuh sorangan tuh. Batu riweuh meuli riweuh keplok sia teh. Kabina-bina teuing sakaosan jelema sia teh. Ai. Para sewa itu. Lain jeung dulur babatok sia. Bina-bina teuing. Ngodon gelut di lemur aing goblok. Bina-bina teuing nya aing hancip dahlannya. Macem-macem ka dahlan dibabat ku aing. Kabina-bina teuing sia teh. Hutang pati balapati hutang urang di bawah macam ieu topi si goblok teh. Bina-bina teuing sia teh. Jang Wah. bejakeun ka urang dieu engke malamun ngawayang ulah make lalakon ieu cu. Nah kunaon wah? Hah? Kunaon? Era menyesemar oleh ku hancip deui jang. Ayo kang tadi hidayah Hebat anjeun cak. What wes. Kena stiker sayang kumamparan. Barang Raden Gatot Kaca bade ngajamak ieu pawana suta. Leles lir kapukai punang lir kapas kau jeung wajib. Jago robo. Udah. Jago robo. Ayo udah. Kunaon jago ngusuk. Lo. Paman. Nasi bekas. Kunaon lo? Lulus paman. Hebat si cak tengel-tengel acan deui euy. Heeh.
Luar biasanya. Oh, udang Gatot. Kebejaan tadi ngaku bapak kain tesudi goblok. Ngomong deh dagor cak wae. Jadi kayak gede. Ngomong sia. Elah hanya jadi beda make ieu mah. Tak perlu kumaha. Paman, kaula leuleus paman. Lir Bendra. Iya, iya. Barang ieu panempo sadayana ningali ieu Gatot Kaca rubuh sadayana kaget. Atuh Ibu Ratu Arimi ku para badega kapopohokeun. Sedengkeun ieu Arimi dikapung ku para denawa kaayaanana. Kalau dia batur, Ibu Ratu dikepung. Ibu Ratu dikepung. Alah silaka pawana suta kaula. Punten bantosan heula tingali Ibu Ratu dikepung ku para buta-buta. Urang ajar siapa majikan aing awah iya. Iya. Anjir. Mang. Dan Berisya. Abdi itu bukan dosa lain ka dieu rek nanyakeun. Oh. Naon? Cing jujur sia. Naon? Saha eta sebenarnya? Hayang apa? Saha? Ya laju atuh teu mimiti. Cing Mang da mau make kopiah. Saha eta teh? Palai uninga. Ya. Nongton atuh teu ngawitan. Wan, Yo, saha eta teh paman? emang teu tah lalajo. Lalajo naon? Teuing. Buah garelo paman. Jigana mah kitu. Ayo anak singkong Lakangan jepika Binalan Ratu Arimi Ratu Pringgandani. Dikepung ku para denawa. Nyata ku para denawa buta-buta yang pansidik aing dina opat bede. Ampun, turun nanti emang yang mecelina kieu ampun. Langgeran bangga Binalan Mantap keningalan Bataing bibi manting ali para buta. Aduh nen. Kedah kumaha ieu Bu Ratu. Tenang bibi man tenang. Urang ngadoakan nembur bang alam bibi man. Wayahna Ibu Ratu rek dibawa ku kaula ka nagara kaula. Wayahna Lir Bendra. Iya ge. barang ieu denawa bakal ngiwat Ibu Ratu. Doh. Emangnya peti awang-awang. Lir sata pada. Sata Hayam bana wolon lir hayam senepeting heulang. dugi ka ngajengkang kayana ieu denawa. Woi. Teu aman di dieu mah Ibu Ratu teu aman. Punten Ibu Ratu punten teu aman. Ulah mana euy putrina euy. Eta di payun eta. Hah? Di payun. Ya hareup paling bagian aing. Tah di Bagian aing nu kieu mah dieu. di papanggungan tah ya. Di papangungan Ya eta. atau di papangan. Kos kawiwit. Wah, ieu ge geulis ye. Cantik. Daek dibawa ke bendara. Lumayan.
Ada naon kebenaran. Apaan sepikeun bener hadinya. Tidak kericu. Ampun, ya. Woi. Ayah. Wan. Ayah. Ampun, Bang. Ya. Siksa Kang. Bener. Kuat eta. Kuman teuing macam-macam ka hamba saya. Leret Kang ke belakang Kang. Leret atuh ah. Leret ke belakang. Ada. Neng, di dieu mah teu aman, Neng. Bulan. Teu aman. Punten, Neng. Aman kan Kang? Wiwit kumentan. Ulah mana dulu itu putrina we. Dipayun. Eta dipayun di pengadilan agama tadi. Nah, harimi teh kieu. Kembae. Teh harimi entob. Bae da bodina mah mulus. Beungeut nama tutupan ke koran. Da sapi anak. Kurang ajar sareng nyokot putri. Nya leret ah. Dunungan menang, lanceuk menang, aing polos. Lirik atuh Kang. Kurang ajar sia. Lirik atuh. Kang. Hayun. Dah, coba. Kumaha kaange Kang? Kaange teh Kang. Aha, ari batur di pangku, ari euceun henteu. Pangku atuh bebeb. Kemon dong. Bae 25.000. Naon? Balagug jelema teh kabehna nempo casing wungkul. Nya eta ceuk. Nempo banget wungkul padahal aing boga gerakan geriem nilem. Alah, nu eueuh di batur. Ngajengkang saku geriem nilem maka bina-bina teuing. Dikamanakeun syarimi modar what? Si teh goreng-goreng tapi goreng aja. Udah aja ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa bihamdihi. Edan si teh goreng aja. Wasapa. Alah. Wes. What? Nak mati mana mati nang minang bayar minang. Mana yang nak bawa nak hua. Dosia. Mana bawa nak yuk naknya. Bener. Ni mau nalan je kuai. Tek kamu dalan nau kai. Lah ni mau nalan. Lah ni mau nalan, dami ni mau nalan. Oh, jadi modalan nau anjing. Ni mau nalan anjing ni mere ui. Dibere hui, dibere ui. Ui naon? Aduh, higo belum. Lain hui, mau mana mere mah yo ni.
maknya oh duit eta alhamdulillah nganti nih dibere duit dibere duit tuh nih mau eta mah nih mau nanan nya mah nih mau nanan dibodaran teh naon ina iun oh maot sanu maot aduh di goblok lainnya anu maot mana sa gedeung deui maot sa gedeung deui nya kunaon anu pak ni maot nana ku aing goblok cik nu bener atuh anjing dengek ke ku nya di maot nanan nu bener di podaran anjing oh di maot nanan dibalik siapa tuh kurang aisyah Buat dia buat. Iya. Kersa ibu ulah kersa kata denawa ibu terido putra dalam Kangjeng Rama Bima dikentus kota ibu nya dabongan anjeun nah atuh anjeun teh bet janji saha-saha nu ngelehkeun anjeun bakal diaku bapak ku anjeun dikawinkeun jeung ibu ibu mah kumaha anjeun da anjeun geus janji ka anak ibu ulah ibu ulah gitu kasep ulah gitu Arimi jadi moal kawin jeung aing waduh ibu ulah ibu ya. Ayu neng Yuni datang ni datang ngademan datang ni datang ngademan coba manggul sok bade kumaha ayeuna Ratu Arimi kaulah mah bade disiksiki na baca dicacak di walang-walang nyakakeun kaulah nun labonganna anak kaulah parantos janji saha-saha anu teh ngelehkeun pun anak bakal diaku ku kaulah salaki-laki batin wangate teuing pawana suta bu ulah bu hapunten putra dalam Gatot Kaca bu tetega bu hapunten daek teu diaku anak najis baru kana lain babana geus koplok getek ceuli aing set koplok mun dibasuh saya teh ceuli jeung diletakan ngaros teh bade kumaha Kasep Gatot Kaca bu ulah bu cinya ka putra dalam bongan anjeun Kasep cing ingat kumaha janji satria nger janji satria hiji anu nomor pokona satria teh ulah jalir janji lamun jalir janji anjeun teh lain satria ai jalir janji teh ka golong jelema munafik jadi golongan munafik ya di golongan munafik Kasep Gatot Kaca cing emotnya Ibu Ridho getu garuh caroge jiga kieu Ibu Marido da anjeun geus janji Ridho meureun dia kuratan takdir ibu kersa sareng pangawasan umur bang alam
Ibu Ridho diganti Kakang Bima ku ye sawios banget teh dah hidup anu ngalakonan anak kasep anak ibu Raden Gatot Kaca emut kana Purwa Daksina Purwa Wiwitan Daksina Wakasanana emut yen satria sakedik oge ulah jalir tina jangjina tapi Raden Gatot Kaca kalayan ikhlas turido ngalumuruk lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan di payunan ipawana suta pangapunten ibu Pekra walabu gerak pangkuannya eta geus janji ampun pawana suta apunten kaula tina samudaya kalapatan ageng sumawanten alit jadi anjeun geus ridho di aku anak ridho munta tadi mah meureun walila cicing atuh sateh kumaha jadi aing riweuh jadi nu jadi aing pegat gara-gara saya teh jadi ridho teu naon bapa maneh digenti ku nu goreng patut sawios pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena anak king bagja abdi mau nyebut anak king anak monyet siap goblok anak tere ongko bagja lamun kitu syarana nuhun Gatot Kaca bae inung maneh ayeuna kawin jeung kaula anu sangsara sawios harta kakayaan teu matak jadi jaminan pikeun kabagjaan manusia nuhun kasep lami-lami kurido naku ikhlasna Raden Gatot Kaca ieu Bima pulih ka jati pulang ka asal da dia wujud anu asli tadina nur cahaya sesekar ingmang Gusti Rod Rama Dewaji nur cahaya sesekar ingwang cahaya gilang gumilang Rama Dewaji tot anak king luar biasa syahot ditimbang waing mong nuhun Rama Dewaji nuhun berarti si cepot teh yang kabunga jeung kabagja kulawarga besar ieu Bima moal tiasa kagamarkeun ku basa sanajan sakumaha endahna basa oge moal bisa sing horeng kabagja kasenang dunya lain ukuran harta lain ukuran sing horeng kersa jeung panguasa nomor beng alam kabagyaan tileujan kang sakitu we teh Kang sabarakan hapunten tina samuda kalapatan sakali di mudah-mudahan kulawarga besar Bapak Lurah Asep sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, Amin. salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos kurang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Ciao.